jelema geus diangkat jadi wali morosot ngagejubar deui pangkatna coplok hiji ku sebab bisa babil harfi pagaweanana nyana anu tadina nyembah ka Allah kalawan manut luar biasa kuari nyembah ka Allah na geuneuk malekmek aya gorod-gorod bangsa duniawi hayang diangkat jadi depag ibadah yang diangkat jadi MUI ibadah yang diangkat jadi ketua NU ibadahna hayang boga Avanza ibadahna ceramahna hayang kebeuli Fortuner atawan teu hayang jadi keketuaan gitu mana naonan NU atau aing mandek partisipasi bae itu keneh di negara aing mandek berjuang bae Allah mah nyahoeun ieu ngan aing masugan we ku ayana kitu dibere kamulyaan ku Gusti Allah sarua morosot hayang mulia hayang agung hayang di kiai-kiai naik hayang di buya-buya mun ngariung gelasna 2 nyana marah hayang 4 leg-leg Gus ya gelas nyana mah keur ngaji ge ngopi bae ieu teu beres wa huwal hamdusu hamba joret nomor keduana makhfudun bil idhofat nyana makhfud handap yani ngegejebur ku sebab diidopatkeun al arazil was sahbati babarenganana jeung jelema-jelema nu teu boga pangkat munggu Allah terlena nyana sebabnya babaturanana jeung DPR milu nyana kabeleteran babaturanana jeung pamarentah nu zalim milu nyana babaturan jeung pengusaha jeung calo anu sok biasana ai calo mati nu bogana hargana 100 dijual kunyana 150 eta duit siluman kiai ngadoakeun aju kiai milu berjuang jihad fi sabilillah aduh eta nya gabeleteran geus kitu morosot nyana ku sebab ngahiji jeung babaturan nu teu beres ka bawah sakaba-kaba almar'u ma'amman ahabba almar'u ala dini khalilih man ahabba qauman husyira ma'ahum pokona mah kumaha batur diukna mantak la tujalisul mauta fatafutu qulubukum ulah sok lulungguhan babarengan jeung nu pararae ajeun teuing kadeleuna hirup poreng paeh dadeh saha wa manil maut yaruh Allah qala ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna lah jelema nu cinta dunia nu demen kana dunia urang babarengan jeung bupati nu cinta dunia kajen nyana make sapari kajen nyana make sapatu herang horeng pae babarengan jeung gubernur horenganan gubernur pae babarengan jeung pengusaha horeng pengusaha pae babarengan jeung kiai-kiai Golkar horeng kiai modar iyalah urang ulah sok ngabarengan jeung nu kitu lantaran ka bawah hate urang bae urang lamun nyaho kadar jelema eta bahwa jelema eta bae urang ge moal daek ieu babarengan jeung nyana
lantaran orang ternyawa bawanya napa orang milu seideologi orang-orang yangnya pada para rakyat kecuali lamun orang geus kuat ajenting orang babarengan jeung sahage orang geus moal robah sekali cai laut dihijikeun jeung cai muara cai kali cai sawah tetep cai laut moal bisa ngahiji jeung cai nu sejen eta mah kakarak meunang bahkan ditugaskeun ku Gusti Allah titah ngadatangan jelema-jelema zalim jelema nu munafik boga cara tersendiri nyana dakwahna guys sebabnya geus jadi pilihan Allah. Ieu malamun urang erek ibadah ka Gusti Allah dina bidayah urang api kunaon ai barang geus jadi di luhur nihayah endahan terlena urang kumaha dongeng kibar sisok 500 murid mun ngadoa ngebul kibar sisokna nyahoun doa ditarima jeung teu ditarimana bahkan kibar sisok bisa lulumpatan di luhur hiberan ku hebat-hebatna ilmu kibar sisok tapi ternyata hubu dunya nyana iyalah gara-gara cinta dunia bar sisok maut keluar tina agama Allah na'udzubillah min zalik wa min zalik jelema hebat eta tergantung guruna baheula budak SD palalinter lantaran guruna hebat ngadidik ti mimiti angka hiji urang dididik nyeun angka hiji sapoe angka hiji saminggueun naik ke angka 2 saminggueun naik ke angka 3 saminggueun tarap tila rapih jasa ngadidik guru teh urang geus bisa ku harima kelas 1 tulisan anak dina angka-angkaan jeung nulis ae ke kelas 2 pertengahan urang geus diajar tipis tebal caranya di pagahan kunyana ye nyekel kapurna kieu ye nyekel penana kieu di pagahan anggangkeun seti kemudian ditendetkeun anggangkeun deui ditendetkeun emang nganggang tendet ngeunah ini teh sebenarnya sia mah ka mana bae tuh nulis ieu nulis keluar ti SD teh geus rapih tulisanana ngitung geus bisa dididik ku guruna geus nyahoun keluaran SD eta mah hebat lantaran guruna hebat keur carita SD carita urang kitu masantren asal kaluaran tidinya bae amil jurumiyahna hebat keluar bae ti pasantren eta pasti alfiahna hebat keluar ti pasantren eta pasti bae bilagahna hebat keluar ti pasantren eta mah geus teu kacarita urusan ngaji nama ngan apik hebat guruna ngadidik apik muridna ge bakal milu ararapik guruna ngadidik teh ibadah murid bakal milu jadi ahli ibadah guruna bakal ngadidik kitu pencak murid bakal teu meunang salah saeutik aya kararas liwat dijotos tergantung guruna itulah didikan manusia ku guruna lamun aya kiai kopeahna miring muridna ge milu miring lumantak kanyahoan asal kopeah miring we pasti murid anu lamun aya make samping calanana kahandap pasti ieu gentur lain deui mah kos kieu mah lamun aya anu jubahna naek ka luhur sampingna kahandap pasti picung lamun aya ieu mah jubah ka luhur sieun galedeg kahandap sieun cacing ieu mah khuruj teu kajahoan bagi ku guruna katuin ku kos gitulah cerita tentang seputar kehidupan manusia secara umum. Kuari manusia geus hebat, dididik peralatanana, dididik perpikihanana,
sangkan ketikanya nang urusan batin geus teu perlu tu nyatanya deui moal jadi atuh dididik batin lamun masih kene zahir perlu tu nyatanya pan zahir mah geus diliwat ieu mah deuk ngadidik teh deuk ngurusan batin nu mantak zahir teu perlu aya nu ditanyakeun deui mantak kudu fikih heula besi di tengah perjalanan keur ngopenan batin zahir aya nu himeng atuh pan teu puguh ieu teh deuk urusan naon tah kitu caritaana supaya wungkul ngadidik supaya wungkul ngurusan batin zahir teh kudu diheulakeun besi engke wudu kebenaran wuduna eueuh cai nah kudu kumaha teh kudu nanyakeun pertayamumannya nanggeus nyaho ilmuna ketika manehanana salat kemudian teu nyaho arah teu kudu nanyakeun lamun nyaho arah ieu kulon sok arahkeun lamun hiji daerah masjid umum salat tanyaeun eueuh wari deuk salat sok kayakinan ka mana kemudian ieu mah nanyakeun hese kayakinan eueuh lantaran eueuh panon poe timbul yakin teh kapantina tanda panon poe eueuh dangjang nanya eueuh nyana teu nyaho arah kumaha oh teu kudu salat masa teu kudu salat deuk jadi wali jadi teu kudu salat kudu teu salat euy baitullahna di mana cek nyana ieu atuh kumaha keyakinan yakin teh pan kudu aya tanda-tanda ieu mah eueuh aju kumaha teu kudu salat apan kumaha sih deuk jadi wali jadi teu salat pugu wali teh ngalobakeun salat aya teu salat nah ieu teu beres ulah sampikeun ka sulit nanyakeun zahirna sing rapi heula dididiklah zahir setelah dididik zahir geus jalan ka cai eueuh kahimeng kuari masoal zahir kuari dididik teh batin tergantung guru lamun guruna soal batin masih himeng keneh bae atuh komo murid sok orang terapkeun haik beat mangga deuk ka mana maneh deuk ka Allah nah make jeung deuk ka Allah ti Allah nah aku sebab ti Allah haju deuk ka Allah lantaran urang ujung-ujungna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ti Allah ka Allah bener sia deuk ka Allah na bener di imah dagang teu dagang endek jang naon jang meuli mobil ka Allah lain jang ka jahe bolon sia piceun warungna piceun warung tutup banyak ulah tutup mangarana aya endek tama kos main gaple kapanggih ku polisi teu di luhur lawang jang paranti ke polisi cokot deui blon oh nya ican bikin ka batur nya sia bener deuk ka Allah bener nah make deuk ka Allah lantaran ti Allah ku sebab ti Allah ku haju deuk ka Allah haju ka Allah pan innalillahi pangbalikan ka Allah maka dihenteu-henteu geja ka Allah mending ti kuari deuk di ka Allah ke bener jadi teu ka Allah ge engke bakal ka Allah bae maka kuari kula memeh dimaotkeun deuk di ka Allah keun bae heula satungtung hirup di alam dunia deuk di ka Allah bener kegiatan di imah naon maneh kegiatan abdi teh ieu teh PNS maksudnya jadi PNS teh abdi teh uap-uapeun bae lumayan jadi keyakinanna teh teh gaji sumuhun sanggup teu eureun jadi PNS dan sia yakinkeun ka Allah henteu geus ulah beat sia mah geus ka ditu bae jadi PNS bae mun hendak ka Allah sing yakin bahwa Allah lah anu garizkian eureun saya jadi PNS da beuh pait amat encan sakumaha ieu mah can tambah peuheur karek pait doang endek moal endek atuh eureun jadi PNS da mangga eureun bener berarti ulah ngambang norekat ongkoh ngawarung ongkoh norekat ongkoh malah kuari boga dagang limbah engke aya wali pedagang limbah tek akur aing mah sia deuk beat endek bener
maksudnya deka Allah nah maka deka Allah timbul ti Allah ujung-ujungna ke Allah mending di ke Allah ke hebat nang di mana sih eta nang ti dalang orang dalangnya pinter bener sih di ke Allah bener sok beat mangga mulai ti ayeuna tujuan abdi di ke Allah bagus naon pagawean di imah abdi guru naon guru sekolah SD SMP SD aya guru aya SMP naon maksudna abdi teh tujang dahar anak pemajikan teh tidinya be boga keyakinan ti Allah ai keyakinan mah ayangan mun teu ngaguruan abdi mah atuh ti mana de bisa teu eureun jadi guruna engke abdi dahar kumaha pandeg dididik supaya yakin aduh abdi mah teu sanggup ai kudu eureun tina gaguruan los ya ka ditu bae jadi guru bae ulah norekat jadi guru bae sia norekat atuh jangan naon norekat ge atuh geus bae dina syariat ji cenah abdi teh hayang bisa ibadah di syariat ge jang pangkat sia mah atuh mejeuna cenah syariat mah hese ka surga atuh emang beungeut sia mah beungeut rada hese ka surga ieu emang teh hese norekat ngadengena urang torekat bae sabaru ka kumaha lepaskeun urusan dunia lepaskeun urusan makhluk deka Allah pan maksudna ge parojol we kiai woi ieu mah bagus ya kiai hebat sorban ge udeng-udengna bakul eleh malah aya pangkat ke Habib-habiban zeuti enak nih kiai abdi yang belajar torekat pangbeatkeun ayo deka mana ye kiai ka Allah nah iya Allah pan urang asal aja minallah haju ila Allah ku Allah mending ti kuari deuk di ka Allah keun daripada engke paeh kaget datang-datang ka Allah bae keur beujina urang ka makhluk ka dunia mending ti kuari fokuskeun ka Allah bagus fokuskeun deuk ka Allah pagawean naon ih abdi mah magahan ngaji aya santri aya sabaraha aya 50 maksudnya magahan ngaji kunaon lumayan santri balik sok guriwel beta sasalaman lumayan dapur-dapur THC teteh meureun gerak Allah manan gitu gerak juri ceuleuh gerak Allah juri teu mah kos kitu mah sakira-kira nu mere sodaqoh mah burung santri ka sia-sia eureunan magawana emang maksudnya kayak gitu malah aku lagi nyeun menerima siswa baru eta mah pesantren juri temen nu kos kitu komo pesantren modern mah teh jahanam teh mah tuh urang lamun kadengi ku nyana pasti nyana ka urang nyalahkeun ieu keur ngaji bab naon bejaku keur ngaji bab syariat batu los deuk sakola di mamana ge di misro los amis di jero ieu mah keur carita deuk ka Allah boro-boro modern pugu nu pesantren salaf ge ngaharepkeun ti santri supaya sasalaman eta teh jurig je emang kumaha gitu geus kiai ulah kusuk buat beat urusan baik ka ditu santri asal nu sugih deukeutan ai maksud eta mah emang kitu ieu kula mah tolol sia aja baik balik mantap Ki Abdul Halim mah baheula Ki Abdul Halim mah neuk kabeat jelema teh aya 5 ngajajar deuk asup tarekat ieu diterima ieu henteu geus nyahoeun cenah kajian teuing ieu mah henteu mondok ieu henteu mondok mondok kan biasa doang teu boga santri ieu mah ustad biasa bae ieu mah boga santri kajeleuan ku Ki Abdul Halim mah ieu hiji terima iman teh nu tilu geus bae Ki Abdul Halim mah tegas nu ngotot pan kiai mah nya abdi bareng ka di ulamanya mah nya geus urusan bae santri sia ka ditu sia mah bukan santri hayang meuli Fortuner dia mah kos Ki Pudoli bae sia mah tungtu make Ki Pudoli bae tah lampiasanana padahal masih ge sarua aduh ese dek norekat eureun dagang ai kebergantungan ka dagang mah eureun jadi PNS ai bergantung ka PNS mah eureun jadi guruna ai bergantung kana kaguruan mah eureun nyaina ai bergantung kana ka kiaiana mah ieu teh deuk dibere ilmu mutiara supaya ngagenyai awak urang teh boga ilmu amalkan supaya timbul keyakinan hiji be minallah ilallah titik
Abinya ngaken beng teken ti goro-goro ke nabi teh aya nama kumaha mama bae dek di kukumahakeun ge balangkeun sia ku aing daek asal balangkeun jeung mama-mama na terus sia mah kitu abdi mah bebeneran ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampalnya ngakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti Iwati masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui guruna geus dituduhkeun ku guruna deui ujung-ujung namapan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayyidina Husain ka Sayyidina Ali nungtun ka Sayyidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq Ja'far Shadiq nungtun deui terus ditungtun datang ka mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus nyahoan ka Gusti Allah ayeuna abdi keur meujeuna poek geuneuk maleuk poek mongkleng butarata teh jahog kana jalan abdi nyanggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae siap sia lamun teu tani siap sia lamun teu dagang siap eureun dagangna daek lain daek deui jasana jan dagang ge rugi bae sia bae daek rugi dagang guru siap eureun jadi guru siap pokoknya mah de kuku bage siap jasa abdi mah kumaha guru bae abdi mah de kuku mah ge dahar atuh mahnya guru teu mere tuh sia bapan ngaberatkeun ka aing lah siapa tuh ujung-ujung nama kumaha guru bae ieu mah pamajikan ge dibawa ka imah guru aduh cak guru ieu mah tsunami bager ge bager atuh bager tinggal bager ten abdi mah bebeneran dek ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngancan nyaho jalan abdi teh mama sek atuh aya kitu mah mangga puasanya kumaha mama bae oga tuh puasa ai guru ai mama ai murid tidak puasa ai guruna dahar teu waktuna suk-suk ngawuduk 2 piring berang saeutik dahar beneran tadi mah uduk do can dahar benteu mah berang makan siang encan ngopi teh manis rokok ngeleput bae aya deui berkat di dahar ku sorangan bae cek murid sial teh guru aing teu meunang dahar aing nya dahar bae suudzon ka guru kade sia ka aing nganggap dahar bae nya atuh lain nganggap jakadeuleu itu kadeuleu mah nganggap ieu mah kadeuleu mama aja sia suudzon ka aing balik sia ka ditu ulah kitu mama sia suudzon ka aing deuk kumaha teu suudzon atuh jangan ngabibita kula paan aing mah dahar ge geus nyaho ka Allah ai sia mah pancan nyaho ka Allah nu mantak dipengkek heula besi ku nafsu kanyahoan mama lain nafsu kumaha ya dalekeun ya tah urut dahar mama tahnya tah daging hayam kumaha mah ditepak gerege dak tuh jadi kotok deui tah lamun sia geus bisa kos kitu los dek dahar bae ge aduh mama nyen peternakan bae tuh kos kitu mah tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan murid blon lain gorekat erahan ngajak usaha ka mama aduh Gusti Allah nu agung Masya Allah ku hari didik mulai saya di beatnya maka artinya di beat ya ieu teh deuk ninggalkeun dunia di dunia keneh ninggalkeun dunia ulah aya ta'alluq bener ninggalkeun makhluk padahal ruang riung jeung makhluk tapi hate deuk ninggalkeun makhluk sebab hirup jeung makhluk riweuh mangga tinggalkeun nafsu sebab nafsu kendaraan setan moal beres urang lamun encan bisa ninggalkeun nafsu mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitana lakum aduwwum mubin mangga
ditanya deka mana maneh deka Allah aya Allah aya di mana eta buku nu can nyaho abdi oh bener saha nu geus nyaho mama cak saha aing itu nyaho atuh aing mama teh nyaho mah meureun abdi ge diajak ngagejebur ku mama abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahoeun ka Allah saya yakin ka mama yakin naonna bae teh abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka mama saya ka mana deuk ka Allah di mana Allah wallahu alam menurut keyakinan saya Allah aya atuh aya di mana wallahu alam can nyaho pangnungtunkeun abdi supaya nyaho ka Allah bener aya kitu mah sia deuk ka Allah kan naon nu ditinggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan geus siap di jero hate siap deuk ka mana deuk ka Allah Allah aya di mana can nyaho Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah bareng jeung anjeun deuk ka Allah aya di diri anjeun atuh abdi Allah keheul ngomong haju jadi Allah bae sia kakarek di beat deh jaheu nya tuh deuk ka mana maneh deuk ka Allah Allah na aya di mana wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana aya di mana di diri urang maksud di diri urang teh kumaha can nyaho nah dituduhkeun ku mama neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri urang sebab cek Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum deuk ka Allah mah neanganna lain kudu ka leuweung ja Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang deuk ka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia lain haju kudu ka leuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang Allah mah atuh kudu kumaha aji diri urang mentek disebut ngaji diri tinggal nu ngahalangan ka Allah nanaon sebab Allah nama aya di urang kajeun apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum apeng-apengan ka leuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum kajeun teuing kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallahu ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum kajeun teuing dahar bae oge da balik nama ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum urusan puasa urusan dahar urusan hudang tipeuting jeung teu hudangna eta mah urusan satu perjalanan ai hendak didatangkeun mah ku Gusti Allah teu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum mohon mama kaharti tok mulayan yakinkeun Allah aya di diri urang wah terah jadi Siti Jenar ya aya belah mana tuh baca mananya deui bae belah mana tuh Gusti teh Allah teh ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mah sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum artina maneh deuk ka Allah ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu diteangan Gusti Allah sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum balikna ka diri urang berarti aji diri naon nu mantak ngahalangan ka Gusti Allah sebab ihsan teh cek Kangjeng Nabi ge wa huwa ihsan mah ente ibadah anta budallah ka annaka tara wa illam takun kanahu yara ente ibadah asa neuleuh ka Allah mun teu bisa asa neuleuh ka Allah asa dideuleukeun ku Allah mun geus jadi urang asa neuleuh ka Allah Allah asa neuleukeun ka urang neuleuh ka Allah Allah neuleuh ka urang eta lah jadi ai kos kitu mah perasaan burunganan mama geus urang ka mamana ge rarasaan asa dideuleukeun usaha urang asa neuleukeun eta kan rarasaan nah supaya jadi rarasaan urang kos kitu kumaha maka dibeatlah ku guru ieu lah laksanakeun saeuting baca ku manehnya sholawat lah kumaha sholawat si mama kan salat ka Kangjeng Nabi nu boga kunci surga adalah Kangjeng Nabi nu pernah dibawa ka surga ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi melalui Jibril
anu kuari nyekelan kunci sorga teh Kangjeng Nabi aing dipasrahkeun kunci sorga ka Nabi aing maka sia mun teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal bisa sia ka sorga kajen kumaha ge lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeng Nabi aing lobakeun heula atuh maca sholawat anu boga kunci dituntun sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ya Allah kakarak dididik jahenya sing loba maca sholawat sok sapeting sabaraha maca sholawatna 1000 maksud maca sholawat apa dipakai karesep ku jahe tuh sia ngolembar deui bae kakarak cikeneh cenah deuk ka Allah ka jahe deui masalahna ieu ai subuh paheula-heula udan antara mata jeung eta aju heulan mana heulan si eta mulai di ku guru sing tenang ya cicing di dia tuh cicing di dia tah ya jika kumpulan sekali atau seminggu sekali moal bisa tuh kumpul mah teu kanyahoan maneh leuleus jeung heurasna supaya kanyahoan leuleus jeung heurasna besi leuleus urut nah iya ilu tuturkeun nya tuturkeun lain sembarangan teu bisa sabulan teu bisa satahun Imam Ghazali 13 tahun Imam Syafi'i 3 tahun terus berbagai-bagai gitu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun kemudian nu lain-lain deh aya nu belasan tahun teu usul-usul ketika rek maot karak usul eta mah rahasia Allah nu ngausulkeunana mah nu penting cita-cita urang nande ka Allah berangkatna melalui wali yang mursyida wali nu mursyid guru ngaranna nu nungtun nu ngausulkeunna mah tetep lain guru hanya cara-cara jeung metode-metode guru mah tapi we murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya hampir jarang tetep bae eta mah sakadar bahwa ulah diaku eta teh nang guru lain nang Allah kajeun kumaha bodona ge jelema sakola ngitung bisa bae bodoh jasa masantren tetep bae ngaji amil mah ilam annal awamila finnahum bi'atu amilina bisa bae labjatun tarkib gusya labjatan di harapan guru bener 5 balik 7 balik deh bisa ka ditu nam segoblok-goblokna ari dididik ku guru bisa bae sok sia baca kuari bisa kalau orang pasantren maraca kitab bisa bae ka jenteng kumaha jeung teu kanyahoan salahna sanajan salah embung disalahkeun misalnya salah kanyawan kuno kurang lembur itu masalah mah wes ya aing mondok nya salah sih mah teu mondok gagahnya na di hareupeun itu mondok mah datang maka imah emang aing salah ieu kueri dididik ku guru mencara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna aya nu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial mus digesekan ge kelek da datang ka coplok teu daekeun herang eta batu horeng batu bangkong teu kumaha herang Masya Allah Muhammadun basyarun walaisakal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari Kangjeng Nabi mah bagaikan inten yakut inten yakut masa gede pentul korek api ratusan juta bahkan miliaran wana sukal hajari Habib Rojak makos batu bangkong satrek hargana paling 500.000 satrek bandingkeun jeung yakut wana sukal hajari eta mah digosokan kitu dek hera batu bangkong mah teu dek hera kalah kakesel nu ngagosokan jadi picin ku jana jadi umpak tungtung nama nah gosokan geus dibentuk digosokan dipoles jadi kuari herak batu dibentuk geus dibentuk diasah diherangan herang manusia ge sarua
dibentuk di pondok pasantren kenanya maca kitab syariat kemudian dipoles-poles ku hari make toriko herang jadilah hakikat. Ya Allah, nah ku hari manyana geus dididik ku guruna dahar niat ka Allah nginum, niat ka Allah make baju, niat ka Allah make samping, niat ka Allah lillah sare, niat ka Allah segala rupa ge niatna ka Allah, silaturahim niat ka Allah, ngaji niatna lillah, ceramah niatna lillah, ceramah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aduh, cek pudoli besi unu mere bae geus lillahi ta'ala. Tenang pud, tah mah saya bagianan eta mah. Tuh, geus tah urang geus dilillah belajar lillah teh moal bisa sabulan. Moal bisa 2-3 bulan, setahun hampang diomongkeun nama lillah, hampang diomongkeun nama ikhlas. Orenganan dipraktekeun mah hes. Ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat, ketika aya kiai ngajina hayang dibayar, ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung, naon bedana jeung nu bodoh ngawarung. Nu bodoh ngawarung maksudna duit, kiai ceramah maksudna duit, Alhadin sawa beda tipe doang. Nu bodoh mah bisnis sayang boga duit, ai kiai mah ngariung hayang boga duit, akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit keneh. Geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh, dina maksudna ai duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang. Nu mantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab. Ketika ilmu dimaksud dunia jadi mui, maksud dunia mui tinggal mui pinter, tinggal pinter. Naon bedana jeung si Edi anu dagang toge, naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol. Si Udin dagang jengkol maksudna duit, si Soleh jadi mui maksudna duit. Atuh hebat sarua pada duit doang, nu ngabedakeun dalil. Kiai mah bisa ngadalil, si Udin teu lantaran bodoh, dalil tinggal dalil di akhirat mah lantaran tujuanna sama-sama dunia, bareng bakalna berjamaah di neraka jahanam. Ditanya ku si Udin, "Yai, ulan pan yai ka neraka?" Ulah loba omong aing izin. Engke kuben kiai jadi ka neraka kieu pan kula baheula sok ngaji di kiai. Ulah loba omong. Hayu urang bebarengan bae. Itu ge Habib Rozak. Aduh. Itu nu saha nu geus hideung Haji Pendi. Aduh, geus hararideung jadi areng. Kunaonnya ieu yai jadi ka neraka kunaon? Haji Pendi ngomong, "Haji, ente ka neraka tuh aing ona maksudna emang dunia tiba heula ge." Ayo dunia ge atupan meureun jabatur ge henteu kana neraka emeh celok ngajakat terang-terangan nya di neraka mah geus kumaha atuh ai kuari moal bisa terang-terangan nya na sumput salindung aing ge mah tuh dibeulem kiai kunaon ieu ka neraka lah Golkar gara-gara naon mah ban maksudna Golkar kumaha atuh eta tatina lillahi taala kaladaran di Golkar kampanye hese lillahi taala na kaseret ku DPR Golkar. Itu kiai PDI sarua kana neraka kene. Ambalaya. Dalil tinggal dalil tetep neraka bae. Tah, lepaskeun dunia, lepaskeun makhluk, lepaskeun nafsu jeung setan. Eta teh lain sabulan 2 bulan, mungkin setahun 2 tahun. Perang jeung ISIS mah gampang. Perang jeung Amerika mah gampang, perang jeung Nasrani mah gampang. Artina gampang aya waktuna. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun selesai. Tapi perang jeung nafsu dimulai beat deuk ka Allah. Ti harita lah perang jeung nafsu. Ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur. Silaturahim bakal ku nafsu ulah. Segala rupa bakal ku nafsu henteu.
batur diaromongkeun jeung teuing aing mah diomongkeun ge ka Allah Allah doang anu ku aing adin meumeut dipake ka deudeuh ka rindu ku aing mah atuh salah umat saha eta anu ngurusan ai kos kitu mah aing mah rek urusan umat urusan diri aing mantak disalahkeun teh ai diri sorangan di urusan batur teh di urusan lain ulawaka nyalakeun can waktuna ku ari nu mantak urusan sorangan can beres urusan batur tungtung napana cak-cakan kuduna mah urusan urang heula sing rapi ketika ansrup di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala ulah aya embel-embel di luar ngaji segala hayang amplop lah hayang berkah lah hayang pangagung lah ieu lah gara-gara can bisa ngurusan diri geus ngurusan batur salah mulai ku ari geus rapi eueuh kahayang ieu mah ye kiai teh hebat di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae begitu aya nu mere ti pamarentah mobil mung yai tarima teh hayang aing kunaon emang jore hayang bagus ya teh akur ieu badak baki pulau ali batuh teu mah bung pangagung bung pangalembung hiji aing mandek ngajakan manusia dek dicokotan ti leungeun-leungeun setan besi terlena nyana dina paharaman ku aing dicokot perang aing jeung setan anu keur aya di perjudian ku aing dicokot di leungeun setan lantaran nyana kadeuleu ku aing keur dibabawa ku setan ditumpakan nafsuna direbut ku aing dengan munajat ka Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang diagungkeun teu hayang dibere teu hayang dan lain sebagai eueuh kahayang hiji be ridho Allah karak jadi herang ieu di lembur teh lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil baydha fi suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung sapi hideung aya bulu hiji nyeng celing ka deuleu ieu ge sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup piku kahirupan manusia percis okos bulu nu putih dina sapi nu hideung ka deuleu ku balerea eta meureunanan hese teuing teu mah meureun nyontohanana percis kos huis Haji Pendi ngan loba teuing teu mah huis deui malik teu ka deuleu deui teu mah atawa nu hideung di huis Haji Pendi panjana geus huisan kabeh jembut huisan aya nu hideungan kadeuleu sarua bae teh kitu-kitu keneh nah maka bakal kadeuleu engke pangkat wali-wali Allah kanyahoanana ieu adalah guru nu ngadidik fala tu'rafu maratibur rijal maka tekanyahoan pangkat seorang wali ila biasabiya kecuali guruna saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna Pan Kiai Golkar paingan beak kabeh kunyana guruna tuh kos gitu guru kencing berdiri murid hiber ujana bari hiber kiih bae nama wer nah iyalah kajahoan pangkat seseorang adalah ti guruna sebab dididik ku guruna maka nyana seakan-akan kultus ka guru sebab guru anu nungtun nyana ka Allah urang kikian ge diuk padahal mah ieu teh keur ditungtun dek dibawa ka lawang Allah seakan-akan Allah teh aya di satu bagian seakan-akan urang teh dibawa ka lawangna ngan aya nu asup aju aya nu balik ngan mayoritas balik kabeh nu sagupkeun asup nyana can kaluar sahibul baitna geus baralik geus neuleuan bae kebal teuing ngaji lapar can kaburu ieu teh ya dipersilahkeun ka karak dilempeng-lempeng ka jalan aya nu can berangkat aya nu dek siap berangkat aya nu geus berangkat aya wusulna maka ditu Allah lah nu ngawusulkeun maka guruna wali muridna sok diangkat jadi wali
minimal jadi sholihin tergantung guru dek ngajak ke mana murid bakal nutur ke ialah mual kanyahoan pangkat murid wali kecuali kanyahoanaku guruna sebab guruna kekeh ngajakan muridna dielus-elus dicarekan digulang gaper dibadug-badukeun lain dek di kukumaha dek diajak kalawang Allah subhanahu wa ta'ala wa mahfudun bitabayah wallahu a'lam bissawab.